di dinya badena ngaradeg bae mohon mangga kesawiosnya keun we nu penting mah doana ibu hadirin sadayana nitih wanci nu mustahari ninggang mangsa nu sampurna malati ligarna ati campaka mangkat ngedadak kembang Tanjung nu kumulung nadawi di kali perhatosan ti sadayana acara ngaras sareng siraman nu geulis neng tiara ku jisim kuring sejati kawitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para sepuh hadirin sadayana anu ku jisim kuring dipihormat sugrining puja-puji kalian syukur sumangga urang sami-sami sanggapkeun ka Allah Subhanahu wa taala wirehing dina siang ieu urang parantos tiasa kempelariung mungpulung amprok pajonghok hempak merbayaksa daya sanes sejanyak seni hiji acara adat nyaeta ngaras sareng siraman nu geulis neng tiara. Salajengna katingali nu geulis putri nu kasabaraha teh Bapak? Putri anu kadua geulis tiara dina dinten enjing salira bakal pisah tinu jadi sepuh. Bapak mama ikhlaskeun ridhokeun tuang putra dina dinten enjing bakal dicandak ku carogena sabada sahiden atanapi saksi ngesahkeun urang tos teu ngagaduh-gaduh iwati ku urang diiring ku doa. Geulis anaking tiara pamali hiji putra anu sejalu mampah ngantunkeun ieu wengkon tanpa doa ngadeg dikabit ku bismillahirrahmanirrahim. Anaking jadi aya mama sareng bapa ari ayun abdi di ayun ayun putra di ayun ayun putra gerak tetep kuhida saha payunan anjeun bageus moal aya tiara gumelar ka alam dunia tanpa sareatna indung jeung bapak urang nyoreang ka alam tukang sakedat mangsa hidup dikandung kudu jadi mama sabulan 2 bulan 3 bulan menjadi indung geus ngarasa lanjut sakatakan hidup barang tapi barang bangga nu aya dina wancian 4 bulan buyang 5 bulan 6 bulan murel jeung sebel nepi ka 7 bulan numpuk di 8 bulan menjadi indung jadi bapak ngamarojeng ja menekunkan maha agung menghadapkan maha kawasa sangkan hidup nu aya dina wetengan mama sing lulus bagus beri kuat subhanallah nepi kana wanci salira budak nu jadi indung guyang getih kesang ngagaraja sakaan ditaroskeun iwati salira sesa-sesa tanah getih kurang barang hidup dirawuh dipangku dipikanyaan dipikaulas dipikasih dipikakiwari masya Allah salira bakal kasan mangsa
bakal diganti ku kecap rinditan bakal boga hiji pimpinan nyaeta Caroge anak pepeujeut dipoe isukan salira turut-turut patuh ka salaki ai salaki teh pangeran di alam dunia dina poe ieu meungpeung caket sareng mama hidup muacan bisa ulangkeun cicing urang kedalisan urang nyarios heula kanu jadi mama sok batur urang nyarios kadang tadi nu jadi mamah tikawit ngakandung hidup gubrak hidup ke alam dunia dipikaulas saurna teu hayang dipulang karya teu hayang dibalas jasa naon dipikahoyong ku anjeunna kuat salira hoyong katingal bagja salamat rahayu balung walagi urang lalak berkah ngedawidi ka mamah candak dampa sampean dina labunan hidup sok dilahun anak iya ieu dampa sampean mamah penuh perjuangan geus duka sabara juta lengkeh sabara ribu lengkeh kaler idul wetan kulon ngabelaan hidup 20% bagja kanggo salira dampa sampean mamah dugi kawanci ayeuna masih keneh jaga ngalap berkah urang watu urang bersihan dampa sampean mamah Roban baroya astagfirullah minal khotoya anakna tulis dampa sok dius ieu bisa ngalantarankeun salira bisa tumuh dewasa ketika kuat perjuangan anak lu sok sabulah
wenigan ampunan anu kasuhun doa anu utang sok dirangkul mamahna sok harewoskeun kana cepil mama dia abdi tiara putra mama kesesak abdi kepertu abdi abdi mama terus penuh pengorbanan mudah-mudahan mama sing panjang hidup sing damang sing sehat di kapapaos dialihkeun batu ngarangkeun anak doa jeung pangampura mama moal kudu ditentang batu berat geram yang kesuan cinta terpisah kini jadi sesuatu sing nanjung umurna lambat darajat ketimbalan apa didoakeun oge mama hampura bisi sok nyarekan ngageungeurkeun hidup lain hewa lain geun tapi hayang tinggal hidup jadi kalayan selamat hidup lajeng disun ka arna sineng batu sing aya dina kabar dina Hirobu Ilis ya sama mengali panjang rama kapal itu sekedapan tingali heula hujan bapak anak ya dinten ieu dinten ieu nu jadi aya teh pangkalna darajat anjeunna fungsi ngayukeun darajat lahir jeung batin salamet di dunya para napra anu teu akhir poe isuk kami hidup bakal diwaris lain warisan ku harta banda lain ku pakaya tapi warisan anu pangistimewana kanggo putra istri ieu janten bapa nyaeta ngawalian insyaallah bager dina dinten enjing salira bakal diwalian langsung kudu jadi bapak
geus sok ieu aya di sakuan geura senitan sakitu mudah-mudahan ieu kami singgan penuawan dina kahirupan rumah Masya Allah lungsurkeun deui tulisan lajeng pancengkeun deui anu tamu kadua cepeng pananganna jadi bapak yuk kita lakukan bismillah dulu bapak dia punten lahir jeung batin bapak dia punten lahir jeung batin apun abdi hapunten samudaya kanepatan bagus sok dirangkul jadi bapak susah hapunten lahir batin bapak singgah mati mudah-mudahan biasa nyaksian abdi rumah tangga aya di cekat sapalih deui neng dirangkul deui biar jimat bapak puputan kembang soca pangharap kira mandiri laki-laki kira rumah tangga didoakeun pisan bapak sinanjung umurna nambat darajatna tebih bae partiti amin ya bapak disunta arti neng tarang neng disunta nyatu panjang harta balak ulah kasmaran nyatu carita alam hidup bager dirangkul buanana mamah jeung bapak bapak hampura hati doakeun aku dinten anjing ya anak gitu nganu jadi idung jeung bapak alhamdulillah cekal urang papai hiji-hiji cupang dieu diwawardian di dieu urang kawit nama mangpengararium di dieu maklum ai kahirupan jeung dulu sok pagiling bisi sok sirik kumaha lah bang tetapi kesalian neng bagja temen mulia temen kanggo salira insyaallah di alam arah para malaikat semoga abadi pada insan para pos bareng dina sisi diwari putih jatining bersih karang jatining ada salira pada rumah tangga para poseng di mama di bapak pangampura di sadayana insyaallah mangrupikeun hamdi perjalanan saya tulis neng ada baja tangan bapak mama tingali dua putra ku neng rada ditarik ke depan disun paling dia pipi ku mama paling dicukup neng kana kamera ningalna teken peureum lagi Masya Allah alhamdulillah cipanon kabingan para kota abdi gentos ku kabingan sadayana ngaradeun di payut ada oge mamah dipari ditu ngageneng pari dieu manawi kahormatan mama waka diaja oh bapak ieu sami Masya Allah teu aya di diserahkan di bapak mohon panginten Tuang Putra insyaallah haji resminya aya parantos diwar-war insyaallah dinengkeun jalmi soleh bakal turut patuh bapak dikaharogeuna neng sijan pembuktian suratan dunia tadi dikeun ku bapak ari salah kita kamera di alam dunia pokoknya ulah muncak rinci muncak bulan udar pinagat kali gadang pemisukan besi cangkrit pabrik salira sing katuk saur paritaos dicanak kalian copet ku jenengan anu namina saha Sofiannya nenehna Pian Apian bakal janten imam dikawit dinten enji ieu amanah panginten ibu ramana canak disalira pimpin neng kana jalan anu sae jalan disalamatkeun mudah-mudahan rumah tangga salira nyampeun kahirupan kalayan enging kita berawan sakinah mawaddah warahmah kararete kapal
pada dipoto mangga. Masya Allah luar biasa muacakan jarak biar sabar soal reaktunya ayeuna dugi ka mana heula sepuhna we heula manawi ini ke pati pengker manawi sareng bapak atas heula jadi mangan sekat kopi ah kieu ke urang gentos ku teteh aya 5 dan laras ka dokumen sareng apa mama masya Allah alhamdulillah atas mama sareng apa manawi lungsuh heula mangga teteh sareng harapna manawi biasa sama sabar urang mak pilih cangkel sok biasa ngiring meureun duaan mama rada reket teh mak mama uyut tapi piraku mak uyut cakap mak uyut sama mana rakana dan nyumput wae tadi ya tadi ya mangga nu lebat heula pantun dugi kanu biru mangga mak tak kitu wios mak biru mah sok tak kitu alhamdulillah aya hiji deui nu kalangkung aana piwaran kapayun hadapan atau mangga lungsur anu atos teu acan sami ieu teh gentos sepuh cepeng panangana sok nyuuh dina lahunanana aa abdi hapunten hatur nuhun dikawit dinten ieu sagarupi dilereskeun ku aa abdi tuduhkeun papatahan dina jalan rumah tangga mudah-mudahan jalan rumah tangga abdi teu poekeun jalan sok dirangkul neng lanceuk hidep aa sakali deui abdi hapunten lahir batin sok moal يا نفس طيبي باللقا يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى itu ngadeg sakantenan dipoto sang bapak mengpeng arayakeun teteh deui sok palih dituna teh upami aya kersaeun arayna sakantenan ambeh di dieu mamah bapak rakana araya kulawargi lungsuran ieu araya sadayana teu kersaeun dipoto oge si ade nu bungsu ambeh ngarariung teu kersaeun keun wae enjing mah kedah kersa ta ieu manawi teteh aa sareng si dede neng Tiara nuntun enjing bade dirahpalan kitu tah masya Allah alhamdulillah cakap sip atas tah kitu masuk nyumput wae ai batur ceurik ari akal ka nyumput namun manawi teh sanes terus lah lajang neng mamah si neng teh lungsurna teh hoyong di ais kantos di ais kapungkur kantos mangga ngadeg cobian itu candak sinjangna ngais kumaha abdi bade ngetes palih mana gitu berarti mamah palih dia bapak kapalih ditu gitu mulangkeun paninengan geulis kapungkur salira dipikanya dipikaulas dipikaasih ku mamah bilih nuju teu damang teu anteng anu janten ubarna teh ieu sinjang sok dianggo ngeyong-ngeyong hidup nembet hidup tiasa damang tiasa bobok deui tiasa anteng deui tah atos suling mangga bismillahirrahmanirrahim sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad di dieu panginten katingalin nyaahna menjadi bapak menjadi alhamdulillah dicaangan syariatna cahaya lilin hakikatna cacaang di Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan salira gendak jalan poe bapak malik malik kapalih ditu malik rasa kamera kapalih ditu malik neng rasa kita di betul salawat
bagi poe ieu Aisyah karek dilepaskeun hartosna lepas tanggung jawab nu jadi indung isukan bakal diganti ku saroge hidup apian teu malik kitu ka Allah nu maha agung maha welas maha asih sim kuring nitipun anak muga panjang kunjung yuswa tetepkeun iman Islam nak bagja hirup bari urip mamah buka eta Aisyah ju bage sing turut patuh satya ka saroge hidayah ku mamah dilepaskeun ikhlas ridho pisan. Alhamdulillah lepas tina kungkungan jadi sepuh Bapak kapungkur barang lahir si Neng sumangat Bapak lir ngabela-bela na ieu seuneu rek dipareuman sabab bakal digentos tanggung jawab Bapak ku picarogen si Neng Septian. Alhamdulillah ayeuna aya teu malik kitu ieu lilin urang tiup bismillahirrahmanirrahim ju sing nanjuk umurna nambat darajatna tebih balaina parat rezekina cekah Bapak lilin disimpan oge lajeng Neng kapalih dieu bageus apa urang alap berkah ieu cepeng ku Neng cai kan dibantosan ku mamah cepeng oge ku Bapak ieu cai tadi tos dianggo ngawasuh dampa sampean ibu ramakna Alhamdulillah cekap Neng Bapak kapali ditu heula manawi ieu nama teh kaeng dicanda lajeng uah tadi cai haneutan wa mohon mangga Neng calik di tengah ieu cai bari dihaneutan heula upami rada tiis wayahna heula nya Neng dina dinten enjing mamoal tiis margi aya aya apian mangga mohon kayak urang saya naik kali itulah panginten ambe ieu mah aya gelas bos mangga wa dikinten-kinten eta cai panasna haneutna ulah dugikeun ka panas teuing bilih kuma onam Bapak onam nama da teu aya mangga dicabak engke kapalih dieu urang mamah heula tiis keneh mohon candak cai termos keun wae operator sound system ulah ngopi aya nama cai dina termos bade dianggo heula ngahaneutan sok kadiekeun cai dina termos tah teu mohon engke kopi mah aya deui ngopi wae punten lah abdi sok seueur intermezzo sok dieukeun tenang wayahna Neng upami rada tiis engke mah haneut da tos aya nu gaduh pian saeuna teh masyaallah alhamdulillah mangga wa dicabak atos teu acan manawi launan wa ulah rusuh biasa mangga ieu aya sholawat Jibril anu aya lirikan bade istri bade pamaget ngiring kana doa ti si Neng sallallahu ala Muhammad aya keneh kumaha atos mama duka iraha terakhir ngibakan si Neng tah aya nama pancelengkeun emutan ieu cai urang kucurkeun kocorkeun ngawitan kana sirah si Neng nya sok karada luhur teras ulah ngalangan raraina papaikeun ka handap bismillahirrahmanirrahim cur mancur banyu pang banyu hirup pang lokat raga jeung sukma gelis anak sing seueur nu mikanyaan sing seueur milik rezekina oge salira mugia aya dina kasalamatan mangga mamah taras sakali dia tong seueur teuing aya keneh cai panas mangga engke tos ieu mangga sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam
makolot ke heula ulah kepoto paling dieu mamah paling ditu lah mamah duaan aya sholawat jibril ka badak teu aya mangga bapak urang mah arang langka ke heula neng solonjorkeun dampas sampean ku bapak mah di wasuna dampas sampean heula mudah-mudahan ditincakkeun dilengkahkeun kana jalan anu sae jalan pisalamateun jalan anu nyandak kabagjaan mangga bapak bismillahirrahmanirrahim kucurkeun kocorkeun eta kana dampal sampean heula bapak ka dieu naik ka luhur ka ditu dugikeun kana mastaka salirana bismillahirrahmanirrahim teras masya Allah alhamdulillah gelis dikawit ujung kaki dugi ka ujung rambut mangga uih deui kapan ditu bapak posisi saya sakali di sakadik deui mah di luhureun mastaka si neng dikucurkeun rada luhur sakadik bager anak tah ieu kanyaah jadi bapak yuk sing bersih hati sing dareh deh somea sangkan ayah seueur menikahnya cekap bapak mama lajeng manawi dicaketan si neng mangga bapak disun handapna atanapi pipi na bapak ningali kana kamera neng senyum ulah alhamdulillah cekap atos bapak mamah kapal itu ieuna nu sanes engke saurang ulah seueur teuing sakali bae mangga sok pali dia lajeng maolot heula mauyut sok nyandaknya yut sakedik cai ulah seueur teuing tah bismillahirrahmanirrahim nu penting aya ngabanjurna cur mancur mangga yut rada luhur yut teh katingali cur mancur sallallahu ala Muhammad itu mohon ieu contoh anu sae atos yut kapal ditu jalanna yut teu kenging naik deui margi bilih pasuliwer mangga teteh rajeng engke disusul kuno sanes tos ti teh ti aa so aa alhamdulillah sakedik sewang bae ulah seueur teuing nya alhamdulillah cekap tah ti ayeuna mah kahandapna we ulah kana sirahna teuing nya kana ieu we kana melati sok mohon katingali ngabanjirna we lah bismillahirrahmanirrahim sok dicakatan uwa tingali kana ieu uwa tah gitu teras engke terakhir mamah bapak oge aa engke mah tiasa ngiring ngaibakan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam lajeng saurang diteras tekenging seueur teuing ameh teu tiriseun teuing si dedeknya si teteh si cantik neng Tiara iku lah paduka tingali ngucur tah kitu kapengkereunana ulah ka payung tos lehing cuaca rada kirang wa caketan wa dipoto tah kitu mohon iraha deui dipoto sareng wargi mangga mamah ieu nya mamah sareng bapak sakantenan Pak sareng bapak sakantenan
ngarendeng pal itu ampe syakirin hamdan na'amin hamdan wa afin wa kafir majidah kama yang bagi dijalin wajib Allah musuhkan kami sebagai panggilan salam salam taman ala sidina Muhammad tanah hudul qawli wa tanfa wa isratu nabi rabbi awakim al-kas kal-qawli al-karim wa Allahumma jahadal makan wa mahawla makanan mubarakan Allahumma jahadal makan wa mahawla makanan mubarakan Allahumma jahadal makan wa mahawla makanan mubarakan Allahumma anta salam wa minka salam wa innaka ya Allah salam wa alayna rabbana salam wa alayna jannata dar salam tabarakta rabbana wa ta'ala al-kiram Allahumma nas'aluka ridhoka wa jannata min sakhatika minan nar Allahumma ij'al qadar ya Allah ya karim ya alim ya ghaffar ya Allah Allahumma salli ala sayyidina ruhaniya wajadatan fil wa barakatan fil rizqi wa tabarakatan fil maut wa rahmatan minal maghfiratan ba'dal maut Allahumma bin alaina fi sakratil maut wa najatan minal Rabbana rabbi qulubana ba'da ibarikan wa hab lana min ladunka rahmatan wa hab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhanaka rabbika rabbil izzati neng sawerkeun ieu mudah-mudahan neng sing seueur milik rezekina hiji dua awur kajauh neng sawerna di awur awur sawerna di awur sawerna di awur mugi ya aya berkahna lah berbutuh ae sawer ieu manu abdi terus wa dua lengkah mah candak wa mangga bismillahirrahmanirrahim sallallahu ala Muhammad tos sakampang intan mangga nawasena dadah kitu tamu neng masya Allah luar biasa. Ibu hadirin sadayana itu manawi acara ngaras sareng siraman kanggo sawer ma enjing langkung seueur mudah-mudahan si neng sing nanjung umurna nambat darajatna dina jodohna mugia sing janten jodoh anu pasti di Gusti nu masuci ridho ti Allah subhanahu wa ta'ala regreg pageuh panjang yuswa panjang jodoh gampil milik rezekina barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainahuma fi khairin alhamdulillah rabbil alamin. Ada agungnya paralun jembar pangapunten tina samudaya ning kaluputan kabatan kaladin wargi-wargi sin kuring sakitu manawi acara ngaras sareng siraman neng tiara kalayan alpukahna di Sanggarias Restu Singgih Rias Makeup Wedding Rias Makeup artis profesional atur nuhun kana perhatosanana kalayan hayu ieu acara urang tutup ku ngaos hamdalah sasarengan alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.